Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummati ajmain. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Al-hadithul hadi wa thalathuna. Al-hadithu ari ieu eta hadis al-hadi anu nomor kahiji wa thalathuna sareng ka30na. An Abil Abbasi katampi ti Abul Abbas Sahl bin Sa'din tegesna Sahal putra pamegetna Sa'd As-Sa'idi anu bangsa Sa'idi margana Rodia muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu ti Sahal bin Sa'd. Qala nyarios itu Abul Abbas Sahal bin Sa'd, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ilaih kana riwayat hadis anu nembe. Ja'a parantos sumping saha rajulun hiji pameget ilan nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras nyarios itu rajul, ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbanin nas. Kana cariosan anu neme, ya Rasulullah he utusan Allah dulla mugi nuduhkeun Gusti ni ka abdi ala amalin kana hiji amal idza amiltu anu di mana-mana lamun beramal abdi hukana itu amal ahabba maka bakal mika cinta ni ka abdi saha Allah Gusti Allah wa ahabba sareng bakal mika cinta ni ka abdi saha annasu manusa. Faqala maka ngadauh Kangjeng Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fi ma indan nasi yuhibbukan nasu. Kana dauhan anu neme, izhad kedah zuhud anjeun fid dunya dina masalah dunia, yuhibbu maka pasti bakal mika cinta ka anjeun saha Allahu Gusti Allah. Wazhad sareng kedah zuhud anjeun fima dina masalah perkara indan nasi tetep itu mak aya di manusia. Yuhibbu maka pasti bakal mika cinta ka anjeun saha annasu manusia. Hadithun ari ieu eta hadis hasanun anu sae. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Ibnu Majahin Ibnu Majah wa ghairuhu sareng salianti Ibnu Majah. Biasa nida kalawan pirang-pirang sanad hasanatin anu sarai. Al hadithu ari ieu eta hadis atsani anu nomor kadua wa thalathuna sareng ka30na. An Nabi Sa'idin katampi ti Abu Sa'id Sa'd bin Malikin Sa'd putra pamegetna Malik Malik bin Sinanin Malik putra pamegetna Sinan Al-Khudri anu bangsa Khudri margana Rodia muga mikarido saha Allahu Gusti Allah anhu ti itu Sa'd bin Malik. Naon anna Rasulullah kana sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dharara wala dirara kana dauhan anu neme. La dororo teu aya kamadaratan anu timbul keur diri pribadi wala diroro sareng teu aya kamadaratan anu timbul keur batur. Atanapi la dororo lamun di lugotan makna hakikatna mah la dororo ulah ngamadaratkeun anjeun kana pribadi anjeun wala diroro jeung ulah ngamadaratkeun anjeun ka batur lamun dicanak makna nama. Hadithun ari ieu eta hadis hasanun anu sae. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Ibnu Majahin Ibnu Majah wa Daruqutni sareng Imam Daruqutni wa ghairuhuma sareng salianti Ibnu Majah sareng Daruqutni. Musnadan barina hadis anu musnad warwa sareng parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Malikun Imam Malik fil Muwatta dina kitab Muwatta mursalan barina hadis anu mursal an Amr bin Yahya katampi ti Amr bin Yahya an abihi katampi ti bapana Amr bin Yahya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fa asqata teras megatkeun Imam Malik Aba Sa'idin ka Abu Sa'id walahu jeung eta tetepikeun itu Abu Sa'id turukun ari pirang-pirang jalan yuqawi anu nguatan saha ba'duha sebagian itu turuk ba'don kana sebagian deui. Al haditsu ari eta hadits asalitsu anu nomor katilu wa salasuna sareng katilu puluna. An Ibni Abbasin katampiti Ibnu Abbas radhiya muga mikaridho sahallahu Gusti Allah anhuma ti itu Abdullah sareng Abbas ramana. Naon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin ilaih kana dawuhan anu neme lau yu'ta lamun teu mah dibere saha annasu manusa bidakwahum kana pamentana itu nas lada'a yakin pasti bakal menta sahari jalun pirang-pirang lalaki atau manusia amwala qaumin kana pirang-pirang harta hiji kaum wa dima'ahum jeung kana darahna itu kaum. Lakinil bayinatu tatapina ari bukti atau penjelas alal mudda'i eta tetep tanggung jawab jalma anu mengklaim hartina bukti teh wajib keur jalma anu ngeklaim kana hiji perkara. Jadi lamun urang teu ngeklaim mah teu ngaku-ngaku kana hiji perkara, urang teu boga tanggung jawab kudu ngabuktikeun hiji perkara. Tah lamun urang ngeklaim kana hiji perkara, kakara urang kudu ngabuktikeun. Wal yaminu sareng ari sumpah alaman eta berat pikeun jalma angkaro ingkar ituman. Haditsun ari eta hadits hasanun anu sae. Rawa anu pantos ngariwayatkeun hukana itu hadis Al Baihaqi Imam Al Baihaqi wa ghairuhu sareng salianti Imam Al Baihaqi. Hakada nya kitu deui. Wa badu sareng ari sebagian nana fi sahihaini eta tetep dina kitab Sahih Bukhari Muslim. Al haditsu ari ieu eta hadis ar-rabi'u anu nomor kaopat wa salatuna sareng ka30na. An Abi Sa'idin katampiti Abu Sa'id Al-Khudri radhiya muga mikaridho sallallahu Gusti Allah anu itu Abu Sa'id Al-Khudri. Naon qala nyarios itu Abu Sa'id Al-Khudri sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan anu neme sami'tu parantos nguping abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Rasul man ra'a minkum munkaron falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Kana hadits anu neme man arisa sajalma roa eta ningali itu man mingkum tetep itu man timaraneh kabeh mungkaron kana pamungkaran fal yughayyir mangka kudu ngarubah itu siman hukana itu munkar biadihi ku panangana itu siman fa illam yastati maka lamun teu bisa itu siman fabilisanihi mangka kudu ngarobah itu siman ku lisana takdirna teh fal yughayyirhu bilisani fa illam yastati mangka lamun teu bisa itu siman atau teu mampu itu siman fa biqalbihi mangka kudu ngarobah itu siman ku hatena wa dzalika sareng ari itu biqalbi adaful imani eta panglemah-lemahna iman atawa ditakdirkeun teh kieu wa dzalika sareng ari itu tagyiruhu biqalbihi adaful imani eta panglemah-lemahna iman. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Muslimun Imam Muslim. Al haditsu ari ieu eta hadis al khamisu anu nomor kalima wa salasuna sareng ka30na. An Abi Hurairah katampiti Abu Hurairah radhiya muga mikaridho sallallahu Gusti Allah anhu ti itu Abu Hurairah. Qala ngadawuh Abu Hurairah. Qala naon qala lapad qala parantos nyarios Abu Hurairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lafad anu name. Qala parantos ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu kana hadits anu name. La tahasadu ulah silih hasud maraneh kabeh wa la tanajasu jeung ulah silih tipu maraneh kabeh wa la tabaghadu jeung ulah silih ambek maraneh kabeh wa la tadabaru jeung ulah silih tukangan maraneh kabeh hartosna ulah manggatkeun silaturahmi wala yabi jeung ulah meuli sahabat dukum sebagian ti maraneh kabeh ala bai'i ba'din kana barang belian nu batur wa kunu jeung kudu barukti maraneh kabeh ibadallahi eta pirang-pirang hamba Allah ikhwanan anu bersaudara. Al muslimu ari muslim akhul muslimi eta dulur seorang muslim la yadlimu tengah dolim itu muslim hu ka itu akhu walayah du jeung teu nelantarkeun itu muslim lahu ka itu akhu walayah kiru jeung teu ngahinakeun itu muslim hu ka itu akhul. At-taqwa ari taqwa hahuna di dieu wa yusiru sareng isarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sodrihi kana dadana Kangjeng Nabi salatsa marotin kalawan tilu balikan biasa bimriin eta tetep kacukupan pikeun hiji jalma minasari tina disebut goreng ayah kiro ari yen ngahinakeun itu si imriin akhohu kadulurna itu si imriin al muslima anu muslim. Kulul muslimi ari saban-saban jalma muslim alal muslimi ka muslim nu sejen haramun eta anu haram naon damuhu getihna wa maluhu jeung hartana wa irduhu jeung kahormatanana. Artina kahormatan getih jeung nyawa seorang muslim eta teh sesuatu anu diharamkeun pikeun seorang muslim sejen. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa muslimun imam muslim. Al haditsu ari eta hadis asadisu anu nomor kagenep wa salasuna sareng 30 an Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Gusti Allah anu ti Abu Hurairah ani Nabi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam non qala lapad qala parantos ngadauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mukminin kurbatan ilaih kana hadits anu neme man ari saha jalma nafasa parantos ngaringankeun itu siman atawa nafasa parantos ngabebaskeun itu siman atawa nafasa geus ngahilangkeun itu siman an mukminin ti seorang mukmin kurbatan kana kasusahan min kurbid dunya tina kasusah dunia nafasa maka pasti ngahilangkeun saha Allah Gusti Allah anhu ti itu si man nafasa an mukminin kurbatan kana kasusah min kurbi yaumil kiamati nu tetep itu kurbah tina kasusah dina poenan kiamah. Waman sareng ari saha jalma yasaro eta ngagampangkeun itu si iman ngajadikeun gampang itu si iman ala musirin ka jalma nu keur kasusahan yasaro maka pasti bakal ngagampangkeun huka itu si iman sallallahu Gusti Allah alaihi atas itu muksir pid dunia di dunia wal akhirati sareng di akhirat. Waman sareng ari saha jalma sataro eta nutupan itu si iman musliman kana aib seorang muslim sataro maka pasti bakal nutupan hu kana aibna itu si iman sallallahu Gusti Allah fid dunia di dunia wal akhirati sareng di akhirat. Wallahu sareng ari Allah fi aunil abdi eta tetep nulungan ka seorang hamba makana dina salagi bukti saha al abdu seorang hamba fi auni akhihi eta tetep dina kaayaan nulungan saudarana itu abdu. Waman sareng ari saha jalma salaka eta lempang itu siman torikon menempuh kana hiji jalan yaltamisu anu milarian itu siman fihi dina itu torik ilman kana ilmu sahala maka pasti bakal ngentengkeun saha Allah Gusti Allah lahu pikeun itu si man salaka torikon kana jalan ilal jannati nu tetep itu torik menuju surga. Wa majtama'a jeung teu pati-pati kumpul sa kaumun hiji kaum fi baitin dina hiji bumi min buyutillahi nu tetep itu bait tina pirang-pirang baitullah
yatluna barina maraca itu kaum kitab Allahi kana kitab Allah, wa yatadarasuna jeung ngaraji itu kaum bainahum di antara itu kaum, illa nazalat angin pasti bakal turun alaihim ka itu kaum naon as-sakinatu ketenangan, wa gosiat jeung pasti nutupan atau minuhan hum ka itu kaum naon ar-rahmatu rahmat Allah, wahapat jeung ngelilingi hum ka itu kaum saha al malaikatu para malaikat, wa dzakara sareng bakal nyarioskeun sa Allah Gusti Allah fiman di jalma indahu tetep itu man sandingan Allah. Waman sareng ari saha jalma abdoa eta telat bihi kusabab itu siman naon amaluhu amalna itu siman lam yusri maka moal ngagancangkeun bihi kana itu amal naon nasabuhu nasabna itu siman, rawa parantos ngariwayatkeun ku kana itu hadis sa muslimun imam muslim bihadzal lafzi kalawan ngange ieu lafad hadis. Al haditsus sabi'u wa thalathuna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam.